Raksa Art Production. Kudu nama aing nyusul orang Pajajaran teh tiluan, tapi nah cikeneh mah bet saurang. Aing geus ditipu ieu mah. Cenahnya campah diri sorangan. Balad-baladna anu walasan anu cari ngogo ku sabab mopo ditajong hiji-hiji. Mantog, mantog, susul ka kidul. Cenah hohoak. Jayaan teh mah geus miheulaan mubrut ka kidulkeun supaya teu ridu jubahna dibeberkeun kana cangkeng, balad-baladna milu lalumpatan. Panon poe geus nembongan. Ciciren beurang geus datang. Tapi Raden Kumbang Bagus Setra masih katembong bangun anu bingung. Kumaha urang ayeuna? Asa keder pijalaneun? Pokna. Urang unggah we atuh yuk, kamu munggang gunung di wetan. Sugan kadeuleu pijalaneun, sugan kadeuleu rakean keur leumpang. Ceuk Nyi Purnamasari. Raden Kumbang Bagus Setra satuju. Jeung duanana arunggah ka hiji gunung. Ngan di tengah jalan, Nyi Purnamasari kabita ku buah ceri. Jigana ngeunah mun keur hanaang kieu ngopi buah ceri. Pokna, atuh terekel Raden Kumbang Bagus Setra naek kadahan buah ceri. Manehna mupu buah ceri anu keur meuhpeuy dipilihan nu arasakna pisan. Pluk 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 buah maruragan muragna kana rungkun jembet. Nyi Purnamasari rika tuturubun bari nyuai-nyuaikeun sariara anu jembet. Ngan teu ku hanteu anu logodor teh oray gede sagede cangkeng. Oray nubruk awak Nyi Putri, jerit Nyi Putri ngajerit. Mireunggeuh kitu Raden Kumbang Bagus Setra tuturubun turun. Tapi barang edeuk nulungan, awak Nyi Purnamasari geus digulung manten ku oray anu sakitu gedena. Ku Raden Bagus buntut oray dibedol bari dipeupehan. Tapi gulungan kalah beuki pageuh kana awak Nyi Putri. Uluna nyampeurkeun Den Bagus, calangak jigarek nyantok. Raden Kumbang Bagus Setra teu gimir teu sieun. Beheung oray digabrug, tapi mungguh oray sakitu panjangna, bagean awak oray palebah beheungna ge sanggup melit leungeun Raden Kumbang Bagus Setra bari nongtak tari. Atuh ayeuna mah boh awak Nyi Putri boh awak Den Bagus papada dibeulit oray. Dirampit ngajadi hiji. Oray kari ngaluarkeun tanaga pikeun ngaremukeun awak duanana. Ngan bae rakean Kalang Sundang geus aya di dinya, pas basa hulu oray edeuk ngalegleg awak Nyi Putri. Kocapkeun Raden Kumbang Bagus Setra geus eling deui.
mimiti hudang bari ruas, culang cileng kaditu kadieu, samarukna Nyi Putri geus tiwas dilegleg oray. Nu pangheulana kadeuleu teh rakean Kalang Sunda, atuh Raden Kumbang Bagusetra bungah kacida. Rakean, kumaha? Hirup, tapi acan lilir, tuh dilebak, gerabikeun sampingna. Ceuk rakean Kalang Sunda bari ngasongkeun samping bogana Nyi Purnamasari. Harita Nyi Putri lilir tina teu ingetna. Barang neuleus sabuligir ngan dituruban ku iket bae. Nya ukur palebah etana manehna reuwas kacida. Beuh, kamana samping aing? Saha anu ngabulucunan awak aing? Jeung ieu iket saha anu mengpekan bobogaan aing? Ceuk hatena ngeleper. Kituna teh bari rugap-ragap kana bobogaanana bisi aya anu ngaguna sika. Sabot kitu, Raden Bagus Kumbang Setra memekel samping kalebakeun bari ato. Tapi barang geus deukeut, mireunggeuh awak Nyi Putri anu bulucun, ukur saturub iket bogana rakean Kalang Sunda, ngadadak aya seuneu ngabebela dina hatena. Raden Kumbang Bagusetra ambekna kagila-gila, ambek dumeh boga panyangka anu lain-lain. Kacipta kumanehna sabot dirina keur ngajahjar teu eling, rakean Kalang Sunda ngaganggu kana kahormatan nu jadi pamajikanana. Nyatana Nyi Putri Purnamasari. Boa digadabah sabot pamajikanana sarua keur teu eling, boa ngalambang sari duanana papada suka. Tapi eudek anu mana eudek anu mendi, tetep eta polahan kurang ajar. Ceuk hate Raden Kumbang Bagusetra ngentab-ngentab panas. Tah samping sia. Raden Kumbang Bagusetra ngabalangkeun samping kana beungeut Nyi Putri bari sorana anu tegeug kabina-bina. Kituna teh bari ngagilerkeun hulu kujang kagigir, malah eudek ngajengkat ngajauhan. Ngan neuleuh anu ambek teu pupuguh, Nyi Purnamasari ngajewang leungeun Raden Kumbang Bagusetra. Ceuk Nyi Putri bari ngasongkeun dadana. Eta kujang leuwih hade ka dada kaula mun dia nuding kula dilakian ku rakean. Ceuk Nyi Putri. Memang bener. Balayar parahu di sagara tarakat tembong aya lacakna amun geus jauh. Ari parahu deukeut keneh mah ninggalkeun buih di Panderi. Tah pariksa ku dia. Omong Nyi Putri, kituna teh leungeun Raden Kumbang Bagusetra dideukeutkeun kana palebah bobogaan Nyi Putri. Sok pariksa, nah aya tapakna. Malah mun kakang apal mah, sok itung bulu bau kula. Nah aya nu kurang. Nyi Putri beuki ngadedetkeun leungeun Raden Kumbang Bagusetra. Aduh pohara mitra, kirak sama teu tiasa nyebut bahok teh tuh. Punten ya, kunaon disensor ieu teh. Urang teraskeun. Ceuk Raden Kumbang Bagusetra. Hampura, kula teh kaburu nafsu. Laju Inyana katongohkeun nyamperkeun rakean bari semu era. Nyi Putri mah guragi rudang dan. Rakean, ani ka jalma jujur, satya satuhu ka kaula,
Lamun kaula ninggang di apes paeh mi heulaan mi HP Indiana eta mah kumaha Andika eudeup dikumahakeun sabodot teuing kaula ridho bikang kaula dikawasa ku Andika kaula moal nyeri hate sajeroning paeh ceuk Raden Kumbang Bagusetra sajujurna tapi ceuk rakean Raden kula memang kapihapean ku Ki Lengser jeung raja tapi kapihapeanana lain kapihapean Nyai Randa kapihapean oge kawaluyaan dia jeung Nyi Putri ayeuna mah anggur urang nindak deui sabab panjang keneh pilampaheun tembak rakean Kalang Sunda. Ceuk leunjeuran carita pantun gunung urut rakean ngabetot oray kiwari aya keneh disebut nage Gunung Oray ceuk carita baheula anu nyaraho kapeung di luhur eta gunung sok katembong aya oray rupana hawuk semu hideung cenah mah gedena sagede gulungan kasur jiga oray nage deuk nyamber tidinya eta oray sok laju nyebrut ka awang-awang dibarengan ku angin kenceng jasa sabari menggas-menggaskeun dahan tatangkalan laju ngiles teuing enyana nu eces ayeuna anu tiluan turun ti gunung nindakna ngidul keneh nya tengah tung turunan kadeuleuh ti luhur aya leuweung uplak-aplak anu tatangkalana sakabeh pucukna rata mayakpak anggeus ngaliwatan eta leuweung arinyana jol ka hiji lebak anu ayana di lebak kabina-bina leuweung anu pucuk tangkalna pada rata mayakpak kiwari mah anggeus kari saeutik kiwari didinya aya lembur di sarebutna leuweung datar lebak anu lebakna kabina-bina kiwari aya keneh didinya aya lembur anu kiwari disebutna lebak jero tapi lebakna geus henteu jero kabina-bina cara baheula Jaya antea katut baladna keukeuh sumanget hayang nyangkalak jalma anu tilu dibelaan kudu kukurubutan ka jero leuweung dibelaan kudu tuturubun kana jungkrang pasir anu lungkawing hayo lalumpatan ulah boyot ulah katinggaleun ku anu keur mabur lamun kapanggih urang podaran tiluanana ceuk Jaya antea mangke heula ceuk hatena anu kudu dipodaran mah ukur jalma dua nyaeta si Bagusetra jeung badegana nu ngaran si Rakean Kalang Sunda ari anu saurang mah si Donton neueur Nyai Putri Purnamasari sinelis eta mah kudu ditangtayungan hirupna ceuk hatena nya kitu sababna Jaya antea sumanget pisan marentahkeun baladna supaya nyusul musuh ti Pajajaran tea manehna hayang boga udagan salian ti kahiji hayang ngawarah urang Pajajaran sakumaha misina tapi oge hayang boga kauntungan pribadi anu ukur disedem dina jero hatena nyaeta hayang ngapimilik Nyi Putri Purnamasari putri geulis ti Pajajaran geuleuh teh ka urang Pajajaran dabongan wangkelang mumumilu kana robahna zaman ari kabikang nama
ulah dimomoreken nya sanajan ku aing tetep edek di akalan kumaha eta bingkangling daek dibawa bener ceuk pikir Jayaan tea geuleuhna Jayaan tea ka urang Pajajaran kudua kutilu nu kahiji dirina baretoa sasatia babakti ka Pajajaran tapi asa teu nampa pangajen anu samistina pangkat teu nampa nu ngeunah komo harta atuh anu leuwih peuheur deui jeung anu asa leuwih kahina nyaeta ditolakna ku alatan hayang mika cinta Nyi Putri Purnamasari. Ayeuna aing geus bilu ka Islam, geus bilu kana ajaran bebeneran, ulah sambat kaniaya ka urang Pajajaran anu mumul dibawa bener ku aing bakal dibasmi. Ceuk hatena ngentab-ngentab. Jayaan tea milih kabur ti Pajajaran dabongan ieu negeri anu tadina kumanehna dipuja dipunjung tapi mani teu mulang tarima pisan. Kaula daek mantuan ngislamkeun urang Pajajaran. Ngan lamun Pajajaran geus Islam menta kaula anu ngarajaanana. Ceuk Jayaan tea kadunungan anyar anu ti Arab. Jayaan tea disatujuan tur Jayaan tea bunga. Beuki bunga sanggeus inyana dibekalan rupa-rupa ilmu panemu jampe pamake ti Arab. Nyatang tu sanggeus manehna pindah agama kanu anyar, majah beuli teleb nyuprih pa ilmu anu anyar beuki karasa yen enya urang Pajajaran teh geus milih hirup kana jalan sasar. Aing kudu jadi pajoang pikeun ngelingan urang Pajajaran sangkan babakti kana agama Allah. Ngan lamun urang Pajajaran baheula teu daek eling nya kaancuran anu eudeuh ku maranehna di alaman. Ceuk pikir Jayaan tea. Nya maksudna teh lalaki dari awewe namah kudu kahareupna bisa baranahan nurunkeun katurunan Pajajaran tapi Pajajaran anu Islami. Itu sote bikang anu nurut. Namun sarua baheula mah nyatan wade dibasmi. Ceuk pikir Jayaan tea deui. Ayeuna si Bagus Setra salakina Nyi Putri Purnamasari kudu didaran. Sabab manehna geus mawa sasar ka pamajikanana. Purnamasari kudu geuwat disalametkeun tina seuneun naraka ku alatan bilu kana agama salakina. Mun manehna jadi pamajikan aing, heuk dididik ku aing dina jalan bener, tangtu Pajajaran oge bakal bener. Ceuk Jayaan tea nyipta-nyipta ngawin putri raja tur kahareupna bakal nurunkeun katurunan Pajajaran anyar anu Islami lantaran dipimpin ku salaki anu Islami. Kitu sababna Jayaan tea tepegat hareupan pikeun nyusul-nyusul jalma tilu. Pikeun ngamimitian ngudag kekawasaan di Pajajaran. Inyana kudu nyingkirkeun bagundal di Pajajaran jeung nyalametkeun putri Pajajaran sangkan kahareupna sanggup nurunkeun anak raja anu soleh, anak-anak jeung turunan maranehna pisan. Tapi heuh, nah atuh mana ku susah aing kusakadar eudeup nyangkalak begu anu dua nyatana si Bagus Setra jeung si Rakean teh sabab leuweung geus diaprak saban gunung geus diunggahan eta para begu sakitu geus kadeuleu beut ngaleungit deui. Jayaan tea amek-amekan
Dasar bangkawarah kabeh. Dasar urang pajajaran turunan Iprit kabeh. Atawa jigana eta kabeh turunan begu. Pirani ngasup ka jero leuweung ngariles kabeh. Tapi naha begu bisa nyaruput kana liang cocopet gitu. Jayaan tea ambak-ambekan sorangan. Tapi Jayaan tea teu ilang sumanget. Targetna mah tetep kudu nyangkalak anu kakaburan, lamun bisa bari ngabinasa jalmana. Tapi ulah alingi putri mah pokna. Teuing mana anu leuwih mawa sumanget keur Jayaan tea, naha mereskeun perjuangan ngeunaan hayang aya robahan zaman di pajajaran atawa hayang nyieun turunan pajajaran anu balager ku jalan nyusul-nyusul Nyi Putri Purnamasari pikeun dijieun pamajikanana. Nganu jelas memang eueuh kabosen dina ngeprak baladna sangkan haben nyusul-nyusul Raden Kumbang Bagusetra ka mana luntana. Kitu sababna sakur tempat balama haben di asrak haben disasar. Tunda lalampahan utiluan urang tempo Jayaan tea sabalad-balad. Ti urutna leungitna rakean Kalang Sunda, inyana laju ngabagi-bagi baladna. Ti kulon malika kidul lobana genepan. Mubrut lumpat muruka tebeh kidul. Awas, lamun acan lumpat 2 peting, montong menang reureum. Ceuk Jayaan tea marentah baladna. Urang kocapkeun bae Jayaan tea nepi ka hiji gunung. Barang inyana keur tumpat tempo, kadele rentang-rentang ti kaanggangan aleutan Raden Kumbang Bagusetra keur arunggah ti jero lebak. Atuh ari geus nyaho kitu mah ku Jayaan tea sabalad-balad dipargat jalana. Sanggeus deukeut ka pamegatan, rakean Kalang Sunda terus rasa. Ke ieu bau-bau terab kabuli. Ulah-ulah si Antea keur megat deui. Pokna sanggeus kitu rakean Kalang Sunda ngatur siasat. Cenah wayahna anu duaan kudu marisah deui saheulaanan. Tuh, muru ka jalan itu ngan wayahna mapai gawir anu lungkawing. Ceuk rakean Kalang Sunda nuduhkeun kana jajalaneun anu hara-haraeun. Cik Arindit, sabab kula eudeuh ngatur sangkan musuh keder. Omongna deui. Raden Kumbang Bagusetra jeung Nyi Putri Purnamasari lumpat misahkeun maneh. Gancang tapi rerencepan. Misah milih jalan anu mapai jungkrang lungkawing. Teka raos lur. Tos seep ieu waktosna. Urang teraskeun deui minggon payun. Judul Dadap Malang Sisi Cimandiri anu ditulis ku Paaan Merdeka Permana. Gaskeun. Raksa Art Production.